Palamitra kaum dangu sadayana. Jaka tereh alias Jatira harita nyengkat gentak takna nyimas lara demi anu banget nak nyusup harita dina pelebadadana nyimas lara demi teu kuat nahan rasa teh nyambuangna eta sengit minyak anu kacida pisan sengit anu kaame ku nyimas lara demi teh sirikna nyimas lara demi harita limbung lain ku rasa sengit anu kaame ku dirina tapi aya geter hate anu beda jeung lalaki anu lainna komo ieu mangrupakeun hiji satria sanajan dina pakaianana kur katingali lusuh tapi jelas Jatira mangrupakeun hiji satria gagah anu gandang beungeut anu kasep ngalempereng koneng sanajan pakaianana katingalina kur tiba pakaian sederhana buuk anu ngarumai samet bujur katingali nambah karisma jeung kagagahanana Raden Jaka Teueuh alias Jatira anu geus robah wujudna dina waktu harita. Lara demi entos ulah kikieuan nah teuing Kakang Jatira. Kang. Ayo akang tos lapar kacida ayo. Jatira harita nahan awakna lara demi anu rek ngagabrug deui ka dirina. Jatira mung katerlaluan mung kaleuwihan dina nyang hareupan wanoja komodo ieu wanoja putri lara demi anu keur dirina apal saha ari putri lara demi sebenarnya. Putri lara demi mangrupakeun anak raja Badrasena ti nagara Dentasura. Geus jelas dirina sanajan kumaha teu meunang nyieun anu aneh-aneh ka lara demi. Jaga-jaga dina sagala rupana. Pok Jatira harita ngomong nandaskeun ka lara demi. Putri lara demi. Akang arek mangkat ti heula. Kang. Nyimas lara demi harita muntangan kana leungeun Jatira. Tapi Jatira harita ngaleskeun. Saterusna Jatira notolkeun indung sukuna corelat. Awakna sacoreat ngaleungit ilang tanpa karama. Sedengkeun lara demi harita hanyelu hatena. Ngan corelat harita lara demi oge sarua ngundag ka awakna Jatira anu kokolebatan. Duanana harita siga anu keur paudag-udag siga musuh anu keur ngundag ka buruanana. Sanggeus aya di perbatasan desa reg harita Jatira eureun nya kitu lara demi harita eureun di gigireunana Jatira. Lara demi harita ngarengha panjang bari neuteub seukeut kana beungeut Jatira. Tapi henteu ngomong sanajan sakemek oge ngan hatena anu heneg ka Jatira anu teu ngalayanan kana naon anu cikeneh manehna karasa nikmatna cek paribasana ngameu seungitna awak Jatira. Pok Jatira harita ngomong beri teu ngareret ka lara demi. Lara demi. Nah anjeun rek milu ka kula. Kula rek neangan dahareun, kula rek neangan warung anu buka. Jatira harita imut gagelenyu. Sedengkeun lara demi kur tiba ngabekus we nahan keselna anu dina hate Jatira ngomong bari teu ngareret ka dirina. Lamun arek milu ka kula, hayu. Ieu geus aya di Silmur, susuganan di hareup aya warung. Nyimas lara demi harita teu nemalan. Tapi sukuna tetep ngalengkah nuturkeun Jatira ini di perbatasan nuju ka tengah lembur. Sanggeus asup ka jero lembur Jatira harita rura tereret ka kenca ka katuhu. Manehna
anu memang ayeuna aya di wewengkon anu beda lain di negara manehanana, tapi geus jauh keluar ti negara kalas kakancana. Jatira ayeuna aya di negara anu can dikanyahokeun, nagara naon ari ieu? Wewengkon naon, asupna ka negara mana? Jatira leumpang katingali jalma lalar liwat, anu dagang, anu manggul, anu ngegel oge aya di dinya, anu keur barang dahar cacaleuhakan oge aya. Sing horeng teh di daerah eta teh mangrupakeun tempat karamean minangka mah di pusat kota pedesaan. Jatira harita neuteub ka sahiji tempat anu memang eta tempat teh mangrupakeun tempat dahareun. Loba jalma-jalma anu keur dalahar di dinya, awewe lalaki oge aya. Jatira harita neangan di tempat anu lainna anu kabeneran kur aya jelema opatan, lalaki hungkul anu keur dalahar. Jatira harita ngadeuketan bari pok ngomong ka Larademi. Larademi, ayo urang ka warung itu tuh. Rek milu moal. Nya. Cek Larademi harita beri baeud. Sedengkeun Jatira teu amak ieu dibaeudan ku Larademi teh harita ku imut we ngagelenyu manehanana mah. Ngarasa lucu ku tingkahna Larademi anu cek dirina masih kena budak leutik. Larademi anu memangna umurna masih labil, masih umur 18-an, anu tangtu masih kena bebudakeun, gampang ngajangilekna. Tapi kituna teh keur lalaki mantak pigagemesina karanan, lamun ningali beungeutna Larademi. Barang srog harita Jatira jeung Larademi ka warung eta asup. Sararea nu aya di warung harita bengong nu keur dahar harita dia tuna heula memeh ngasupkeun kana sungutna. Ngareret heula nyelang ningali katangtungan Larademi, ret barang ret harita manehanana mani molohok ningali tangtungan Larademi anu geulis rancunit, awakna cangkung ngalempai pakulitan koneng umyang, buuk panjang, sedengkeun pipi-pipina hejo carulang, urat-uratna katingali nepi ka harejo. Sararea nu aya di warung ngareret teu kiceup-kiceup, nepikakeun piringna kalaleuran oge diararantep we, ngadon maralohok bari calangap, ciga anu kakarak ningali wanoja anu tangtungan model kitu. Sedengkeun Jatira anu ningali kana kalakuan eta nu dalalahar teu dehem we. Sampurasun. Rampes ujang mah nggak kelebat, cek nu boga warung harita lalaki setengah tubuh buukna geus bodas. Bade tuang ujang neng. Sumuhun pak. Manawi nyonong sangu mang. Oh kalarasan aya mangga antosan sakedap soalnya calik heula kayak urang ada mal heula caina ye. Kek harita Larademi anu can ngomong-ngomong ka Jatira lantaran kesel Jatira tengah respon ka dirina. Sedengkeun ari Jatira mah keur tiba seuri we nyenger harita tingali tingkah paroman anu geulis ngamek ka dirina pedah teu digugu ka hayangna kitu meureunna. Sanggeus nungguan sababaraha waktu Jatira curinghak nya kitu deui Larademi harita disodoran sangu 2 alas hiji ewang ku si bapak. Mangga ujang tah saya aya we geuningan tah tos rada ieu geuning tos siang kieu mah. Teu sawios Pak. Mang. Punten atuh caina nya. Muhun aduh ieu hila punten ujang punten. Teu sawios Mang. Harita Jatira ngahuapkeun sangu mani ponyona keranan sangu anu pulen ditambah sambal anu ledok ngareunah-ngeunah pisan, terus aya lalabna oge model bonteng jeung nu lainna kaasup terong jeung sajabahna. Anu dariuk di dinya namahan deui saurang-saurang nu antuk nama brek pinuh, tapi aya kajanggalan. Barang Jatira harita keur dahar katingali anu rek asup di dinya ngagebragan meja
lantaran tempat eta pinuh sedangkan manehanana opatan arek dariuk. Anu geus karejar lo gue di dieu sia teh. Minggir aing rek dariuk yeuh. Ceuk eta jalma bari sesengorna keranan. Ret harita lara demi ngareret. Tapi lara demi reretna teh henteu lila. Saterusna neruskeun di dahar. Tapi sanajan teu lila cukup jadi ngajadikeun perhatian ka jalma nu opatan sanggeus ningali beungeutna lara demi anu kacida geulis rancunitna. Sangka geuningan di dieu aya emas yeuh. Nu sawarena ting raringeuh disebutkeun aya emas teh. Mana emas mana? Sia kunyuk teh. Itu deuleun emas. Tuh. Ceuk eta jalma bari nuduhkeun ka lara demi anu katingali buukna ngarumai panjang nepi kana bujurna. Aya 2 jalma anu ngarumai panjang nepi kana bujurna. Anu hiji anu terus teu ngareret. Sedengkeun lara demi anu cikeneh ngareret ka dirina. Jangkana eta nu opatan dua-duana wanoja anu garilis sabab buukna anu pararanya ngagebay tur anu hiji mah jelas buukna teh katingali dibeungkeut mani endahna keranan. Lah kadalah aya 2 geuningan yeuh anu aya di dieu teh yeuh. Wanoja anu gacida garilisna nu hiji tuh itu buukna ngagebay panjang elab-elaban buukna ketebak ku angin. Sedangkeun eta mah tadi di gelungan eta katingali ku aing tah di gelungan tah. Aduh genahna keranan buukna eta euy. Jeung beheungna di aduh nepi ka bodas umyang kitu. Ceuk eta nu opatan ting harewos bari nunjuk kadu keur dalalahar duaan. Nu hiji buukna katingali digelungkeun. Sedangkeun anu hiji buukna ngarumai panjang nyatana lara demi. Jolad anu duaan harita ngajolad sedangkeun anu darariuk di dinya mingrai harita ngajauhan. Mung ngaganggu atawa mung diuk di dinya sabab lamun diuk di dinya geus pasti bakal ditalapung santeuna didegungkeun huluna ku jalma-jalma nu opatan anu geus pada hafal saha eta jalma. Sanggeus nepi harita kagigireunana nyakira atanapi lara demi pok salah saurangna anu bewosan harita ngomong. Gelis bade ka mana ieu teh geuningan geuningan kakara ningali mah ieu. Lara demi harita teremalan. Sedengkeun Jatira kurtiba mesem we hungkul bari ngadilak ka lara demi anu neuteub ka manehanana sareretan. Lara demi dina hatena pok ngomong, Dasar lalaki teh lita surti pisan aing diganggu ku lalaki nu lain. Cuek anceng we eta meureun darang dahar meni bangun ning pentakranan. Kutiba ngaderet ka aing ku juru panonna. Dasar. Ceuk nye lara demi harita ngabengus bakat iku keselna keranan ka Jatira anu ceuk pikirna hare-harena keranan. Lara demi oge sarua harita hare-hare ditanya ku jalma anu bewosan. Ditaros teh geulis. Ieu geuningan aduh. Bade ka mana ieu teh? Ceuk eta jalma beki wani we gep harita leungeunna nyampai dina tak-takna lara demi. Lara demi anu rek ngahuapkeun sangu harita teu tulus. Pok atuh lara demi harita ngomong ku leuleuina supaya jalma eta ngarti. Punten Mamang. Teu kikieuan. Teu kikieuan Mang. Cek lara demi harita bari ngagibegeun awakna lantaran leungeun anu jebrag harita tur sasangaleun teh nyampai dina palebatak-takna matak getek karasana ku lara demi. Eta geuningan ka kuping suantenan bika halimpu gitu teuing. Kang kumaha ieu teh? Naonna sia make jeung kumaha teh? Ieu nu hiji deui. Sia mah teu kaop deuleuh bikang teh. Aya akang eta geuningan. Ya repes ya, si dibebek ku aing tacungur teh. Ai. Cep eta baladna harita jempe. Sedengkeun lara demi harita ngareret ka Jatira
anu anger kene cuek kalah ka ngareret kanu lain tibatan ka dirina kesel campur ngahiji nyilara demi harita ngerasa cengkel ke Jatira anu cek pikirna henteu peduli ka manehanana. Dasar lalaki teh kurang ajar. Aki jeung hari-hari kawas kitu. Eta Jatira ngadon ngomong ka si Mamang. Mang, sabaraha tira sabi dua ye? Cek Jatira harita bari nunjuk piring anu can beak satengahna deui. Nyetana piring lara demi anu keur dihanca. Atuh puguh lara demi harita molototkeun panonna barang ngadenge. Jatira nunjuk kana piring rek dibayar. Sakalian jeung nu manehanana. Lara demi anu encan ngarasa seubeuh lantaran daharna oge encan beak setengahna acan. Kaburu kaganggu ku eta jalma anu ngaganggu di tukangeunana kuno si bewok. Kang Jatira. Kapan? Tah mang atasna Jatira harita teu nemalan karana demi. Terus mikeun duit teu dipulangan ku si Mamang teh. Jatira leos harita ngaleos sedengkeun lara demi harita milu cengkat. Ayeuna opatan ngarasa aneh tur bengong. Barang anu disangka eta awewe teh lalaki. Harita mundur ka tukang bari pok ngomong. Ai. Geuningan jalu ieu teh si karang malam jadah aduh ai sugan aing mah geuningan bikang ai yo. Montok seuri sia goblok teh. Atuda katipu atuda montong atuda siapa sak kasabalan dari atuda iya rek ka mana. Make jeung ngiringan cengkat segala. Lepaskeun Cik nyilara demi harita beri mureleng kasih Jemros. Sedengkeun ari si bewok harita kur tiba nyengir we di pureleng kuno gelis kieu teh lain sieun ieu. Purelengan teh kalah tambah resep juga nanti ku purelenganana. Aduh ilah ieu geuningan. Ari geus ngambek tur molotot. Mandi nempi ka kabahayang. Solodor harita leungeunna eta jalma nyolodor. Anu maksudna arek nyabak kana gado nyimas lara demi anu endog sapotong. Barang harita leungeun anu nyolodor geus arek nepi kan pelebagadona kan grewek. Harita leungeun eta si Jemros dicepeng pelabah ramo-ramonan beletok leungeun-leungeunna harita anu geus amarah Nyi Jatira atanapi Nyi lara demi. Harita motongkeun leungeun-leungeun pelabah ramona nepi ka ting bolot peletok sagala rupa ngan koceak eta si Jemros. Harita ngoceak sapada harita bari melengking lantaran leungeunna dipiteskeun pelabah curug-curugna ku lara demi. Aduh. Kurubug harita bari ajret-ajretan segala ngarasa teu kuat nyerina lantaran curug-curugna meh opat curug. Harita nu henteu teh kul pedah jempolna hungkul pedah teu kacabak eta oge ku lara demi. Lara demi harita nulak cangkeng bari mureleng kanu tiluan deui. Heh, anjeun. Ulah kena-kena kula awewe. Rek kumawani segala rupa kurang ajar ka kula. Hayo. Geura maju sakabehanana ulah sorangan-sorangan. Cek lara demi harita bari ngareret kanu tiluan. Anu tiluan ting rareret jeung para baturna. Ngan galak-gak koe harita anu jalma gondrong ngagalak-gak seuri bangun anu bungahna karanan tur nyeungseurikeun ka lara demi anu lak cangkeng katingalina geulisna karanan. Teu nyangka geuningan wanoja anu sakitu geulis rancurita kawas kieu gede wawanen tur boga pangarti jika nama ieu. Tapi teu da naon justru nu kieu ieu anu keur meujeunna teh. Urang tewak barudak. Ai kalah ngahulang juga hayam pelung sia kalam jadah. Ayo tewak. Ya. Curilat anu tiluan harita ting curilat ngariung kana awakna Nyimas Jatira. Maksad teh putri lara demi anu kakara kaluar ti paguron harita
sarua jeung disampakeun tempat latihan. Barang Rob anu tiluan harita rek nyikat kana pelebah awakna, nu saurang rek ngarawu pelebah cangkengna, nu saurang rek ngabetot kana pelebah beheungna, sedengkeun anu saurang deui arek narik kana pelebah pingpingna Larademi. Larademi harita ngajaulkeun awakna make kamampuan aji hampang ragana. Jorelat cereng awakna harita ngajorelat leluncatan di luhur nincak eta jalma anu tiluan kana pelebah sirahna jeung kana pelebah tarangna sagala rupa. Atuh puguh we anu tiluan harita barang buruanana eueuh di araradu tiluanana harita. Barang di araradu kitu Larademi sakolebat harita najong kana tongong-tongong maranehanana samemeh turun kana lemah. Yuk keduk des tiluanana harita meni barang ting kerebutna lantaran tajongan Larademi anu ngandung kakuatan sapinuhna. Larademi anu kalengitan ku Jatira harita ngurilingkeun parawana di mana ayana Jatira, tapi tetela geus teu kapanggih ku manehanana. Harita Larademi anu amek kacida amekna lantaran ngarasa kaganggu ku eta balad anu opatanana. Larademi harita nuntaskeun kakeselna ka eta jalma anu opatan. Larademi teu mere kasempetan barang harita anu lalabuh tur ngajara rungkel patumpang tindih. Harita salah saurangna diangkat ku Larademi. Kurang ajar. Anjeun anu jadi mata-matana, anjeun anu jadi mimitina. Sehingga lalaki anu babarengan jeung kula ayeuna eueuh di kieuna teuing ka mana ngilesna. Kurang ajar. Curelat Larademi harita ngacurelat parin newak eta jalma salah saurangna anu keur nangkuban ninihan baladna. Kalawang eta jalma anu jangkung badag tadi alungkeun ku leungeun sabeula nepi ka ngalayang aya kana 20 meterna. Atuh korowok eta jalma ngakorowok bari roroesan suku jeung leungeunna. Wajaw kalayang kebut ngabentur kana tangkal anu aya dirinya nepi ka euneur eta tangkal teh murag daunna oge sawareh mah. Larademi lain teu cukup ku kitu. Larademi newak deui tak eta jalma anu duaan dijingjing siga ngajingjing hayam we lung beluar duanana nasibna sarua dibalang-balangkeun. Sedengkeun anu hijina deui harita kurti molotot lantaran ngarasa aneh ku kekuatan eta wanoja anu sakitu hebatna. Leungeunna eta nu saurang anu paperengkelan teh tadi nu geus dipotongkeun leungeunna beuki asa sasangaleun, beuki asa ripuh, beuki asa nyaksrak kana pelebah kelekna. Larademi harita sakolebat geus aya di hareupeunana. Karwak newak kana pelebah beheungna. Larademi ngacungcungkeun eta beugna. Jalma harita kokoesan bari jeung teu puguh. Larademi bangun anu hampang nakeranan lir ibarat ngalungkeun batu anu sok cingir. Eta jalma diawing-awing nu saterus tap beluar dialungkeun leuwih jauh harita ucuprar. Eta jalma harita ngakucubar kana balong anu aya di dinya. Deing diparaban ku naon eta balong teh ngan anu jelas bagitu eta jalma naik asup kana balong langsung ngecerit harita lantaran jigana mah geus disampakeun ku lauk-lauk anu gararanas dina eta balong. Larademi harita muterkeun paneteupna. Sakur jalma anu aya di warung di dinya harita tunggul teu wani padu teuteup jeung Larademi anu seukeut kacida lir ibarat sinar silalatuan. Curelat Larademi harita sakolebat ninggalkeun eta pitempatan geus teu katempo deui renghap. Nu boga warung harita ngarenghap kakara Larademi geus teu katingali bisa ngomong. Aduh asa lagrag jajantung yeuh. Teu nyangka eta wanoja teh kacida gangasna geuningan. Beungeutna anu iuh anu lungguh timpuh andalemi tapi geuningan nyimpen kakuatan anu hebat jeung kaganasan anu kacida. Kakara mamang mah ningali nu kitu. Sarua mang, sarua kitu pisan puguh. Wah sia mah sarua wae teu kop aing ngomong sarua, teu kop aing kitu sarua. Lah irah teh saruana sia. Bebag sarua mang, aing geus kudu kumaha deui atuh dah. Ceuk anu di warung ayeuna bisa sadeuri deui.
tenolih ka jalma anu ting karose harita nu aya di balong teh mah anu numpuk dina pun tangkal teh mah lantaran tiluanana oge anu di darat mah kapariuhan kajaba anu di warung anu di balong harita kokorejat naik ka darat sedengkeun Nyimas Larademi harita kukurilingan neangan anu ngaranna Jatira teuing di mana sedengkeun ari jalma anu di teanganana harita keur tiba seuri we mesem ningali nyerangkeun tina balik tangkal anu memang moal kaciri ku sasaha oge sabab ngagunakeun aji siluman harita pok Jatira ngomong make sora anu ngandung tanaga jero ditujukeun ka Larademi anu keur lulumpatan luak liuk neangan kaditu kadieu Putri Larademi kula aja di dieu anjeun ka mana wae atuh make jeung lulumpatan neangan naon neangan suung rampak reg Larademi harita eureun ceulina nepi ka rancung harita bareng ngadenge sora Jatira anu ngomong teuing aya di manana pok Larademi harita nemalan ngagunakeun kakuatan tanaga jerona harita ditujukeun ka Jatira. Kakang Jatira, kakang di mana? Kang, pengen nyomput atuh Kang. Larademi harita terus kegerohan ka Jatira barang keur kitu curilat celeng Jatira nyampak aya di hareupeun gebeg Larademi anu keur lumpat harita dihadang ku Jatira dak dumadak eureun sabaraha harita teutupanana manco kana beungeut Jatira anu imut ngaglenyu lai hate Larademi dibere imut anu keur amek ku kumaha oge dibere imut kawas kitu ku Jatira dak dumadak pasrah hatena teu sirikna eta hate manehanana lagrag dina leutak dina titincakeunana dan kaburu dicokot deui dikewat lantaran lamun kitu pasti paeh Larademi ngarengha panjang bari ngeureeceum panaonna teu sanggup kudu paadu teuteub jeung Jatira anu teuteupana seukeut Kang Jatira, kemana wae? Ih, mani. Larademi milarian ti tadi. cek Larademi sorana ge mani rada ogohan sagala rupa sedengkeun Jatira keur tiba imut ngagelenyu Larademi rek mulang lamun arek mulang ku akang rek dianterikeun Moal Kang. nah moal Lara mah hoyong terasarang akang we. nah make jeung hoyong terasarang akang apaan akang mah tos gaduh keluarga Ngetina naon? maksudna Ngetina naon? Larademi harita tungkul hatena era tur beungeut we katingali euceuy Jatira tiba imut ngagelenyun teu amek ningali Larademi maksa hayang milu ka dirina dina hatena Jatira pok ngomong Larademi lamun teh mah aing boga adi lalaki anu kasep aing jigana hayang ngajodokeun ka Larademi adi aing teh ngan hanyakalna we aing teh ting boga adi ting henteu sering oge aing ngobrol jeung jadi bapak aing tapi aing teu pernah nanyakeun oge dina nanyakeun oge bapak aing teu pernah balaka aing teh boga adi atawa henteu na palah nyebutkeun can waktuna we jeung anehna teh setiap ku aing di Tarawang make jeung ngelemeng aya kurti hideung we aneh Kang, kunaon akang tebet ngahulang gawas kitu? cek Larademi harita ngabuyarkeun lamunana Jatira anu hayang ngajodokeun ka adina lamun teh mah boga Jatira harita imut ngaglenyu serdek Larademi harita teh sirik ngacengkang harita dibere imut kawas kitu oge gereuceum Larademi harita ngeureeceum Kang,
Lara demi kunaon? Teu Kang. Lara demi harita geus teu puguh rarasaan. Dina kayan kawas kitu, gelebug angin harita ngagelebug. Ujug-ujug seah nakranan. Lara demi harita tangah kaluhur bari rurat reret ka kenca ka katuhu. Sabab angin anu ujug-ujug gede ngagelebug. Cigah aya ciciren naon. Kang Jatira. Sapertosna aya nu sumping Kang. Memang benar. Bakal aya nu datang ka hareupeun kaula. Saha Kang? Sahanya. Hiji wanoja anu kacida geulisna anu bakal datang ka hareupeun kula. Gebeg. Harita Jatira ngagebeg. Barang ngadenge aya wanoja anu bakal datang. Nah teh leutikna manehna ngomong. Nah istrina Jatira. Namun nyata istrina yang sigah kumaha sih. Tapi ka Jatira teu ngawaro sama sekali ka aing. Aya naon sih? Aing hayang nyaho. Angin harita beuki lila beuki gede wae tatangkalan anu darare geuting pelenod. Beuki lila eta angin beuki muter di luhur. Pradug aya haseup anu kacida pisan kandelna harita. Pagulung-gulung. Beuki lila eta haseup teh beuki ipis. Jelegedeg. Aya hiji wanoja anu hadir di hareupeun Jatira bari imut ngagelenyu lempang ngakiplak dir ibarat Toyota Rayon. Harita nyampeurkeun ka Jatira anu nangtung mancuh bari imut. Pok eta wanoja teh anu sorana halimpu ngomong ka Jatira. Semut teuing diaplen sorana oge. Sampurasun Kakang. Aya naon Kakang? Nyauran jisim abdi. Nyimas ayuning tias. Lila urang teu papangi. Sumuhun Kang. Nah Kakang teu kangen. Akang kangen. Tapi dalah dikumaha deui. Memang urang teu acan waktos naon pikeun patepang. Putri Ayuning Tias. Kah, kumaha Kakang? Kumaha? Parantos disiapkeun naon anu janten tujuan Putri Ayuning Tias pikeun ngajalankeun tapa barata. Parantos disiapkeun Kakang. Kantun angkat. Nah Nyimas tos siap sagala rupina. Nyimas parantos siap sareng sagala rupina. Kedah iraha Nyimas angkat. Engke. Dina tengah wengi engke malam Jumaah. Nyimas kedah angkat. Angkat ka hiji gunung anu parantos disebatkeun gunung naon. Nyimas kedah tapa berata salami 3 sasi. Engke satos tapa berata. Nyimas mulangna kudu leumpang, mapai-mapai pasir, mapai-mapai gunung, mipir paring nya. Sumangga Kakang. Ku Nyimas bade diestokeun pisan. Nyantos ayeuna mah. Siap-siap we. Nyimas ayeuna lebet deui. Sumangga Kakang. Barang keur kitu harita peledug deui we. Eta haseup anu kacida kandelna muir muter harita beuki lila eta haseup beuki leutik tur nyiut. Nu tungtungna eta haseup asup kana cincin anu dipakena ku Jatira.
mitra kaum dangu sadayana. Nyimas lara demi harita nangtung mancuh dina tangtunganana. Panona teu kiceup-kiceup neuteub kanu geulis. Nyaetana Nyimas ayuning tias bangsa jin. Putri ti nagara bangsa jin. Anu ngajangelek harita di hareupeun Jatira. Nyimas lara demi dina hatena Nroweco. Sebenarnya saha eta wanu jate meuli kacida pisan geulisna. Pantesan manehanana Kang Jatira teu daekeun ngareret ka aing. Namun tela-tela geuningan wanoja nu nyampeurkeun teh geulis kacida. Asa malah geulis anu rancunit. Tapi aing duduh kudu kumaha saterusna. Kitu anu aya dina hatena Nyimas lara demi. Hatena ngarasa panas anu kacida panasna. Barang ningali wanoja anu kacida geulisna. Teu naon. Nyimas lara demi yen eta teh mangrupakeun wanoja putri bangsa jin. Nyatana putri ayuning tias. Anu mikahayang tur jadi patalukanana. Jaka teureum dina waktu harita anu ayeuna geus ganti ngaran jadi Jatira. Putri ayuning tias anu diparentahkeun geus cunuk waktu ningang mangsa salama ieu geus cicing dina cincin anu ti karajaan atanapi cincin warisan ti nagara siluman. Nyimas ayuning tias rek mulai lalakuna atau penapi milampah pagawean tapak baratana dina waktu anu 3 bulan lilana. Lalaku tapak Nyimas ayuning tias pikeun ngajadikeun dirina hayang ngajadikeun yen ayuning tias hayang bisa ngahiji jeung Raden Jaka Teueuh. Ayuning tias hayang robah wujudna jadi manusia sautuhna. Sanajan dina kaayaan manehanana ayeuna bangsa jin. Tapi ku ngajalankeun tapa barata ayuning tias lamun temah lulus bakal jadi manusia sautuhna tur bakal hirup di alam manusia. Sedengkeun ayuning tias anu ngalamun tur neuteub seukeut kajauhna. Kareret harita ku Jatira, pok Jatira harita ngobong ku sora anu halimpu bari neuteub seukeut ka Nyimas lara demi. Nyimas lara demi. Kunaon anjeun teh make jeung ulang centul kawas kitu? Nah aya nu dipikiran. Aya nu diemutan pugu Kang. Saha nu diemutan teh? Naon anu diemutan teh? Akang. Gebeg. Harita lain Jatira anu ngagebeg. Tapi Nyimas lara demi anu ngagebeg pias sabada harita barang kaceplosan harita ngomong Jatira anu dipikiran kumanehanana. Punten. Tuh kudu minta dihampura. Setiap manusia pasti boga kesalahan. Tapi dina kesalahan eta kadang-kadang kesalahan terjadi makna. Jadi contoh. Tapi kesalahan aya tangtu jadi nyelakakeun kana dirina pribadi. Jadi teu kudu minta dihampura ka kura. Teu kudu dimenta dihampura ka kuring. Kitu ceuk Jatira harita nemongkeun sifat anu bijaksanana. Rai harita katingali beungeutna Nyimas lara demi harita euceuy beureum jika tomat menang ngubur. Lara demi anu tungkul harita luk katingali paromanana alem. Nyimas lara demi salerosna aya naon? Kang. Salerosna mah teh wanoja anu sumping kepayunan akang teh saha? Eta wanoja
anu namina Ayuning Tias. Ayuning Tias. Sumun. Emang kumaha? Wanoja teh menikah cida pisan geulisna Kang. Gelis. Tangtos gelis. Margi anjeunna mangrupakeun wanoja anu gelis. Ih, Kang mah. Saha si saleresna teh Kang? Mohon kan lumaya oge diwartoskeun. Eta teh wanoja anu namina Ayuning Tias. Maksudna sahana Akang? Oh, gitu. Eta teh Ayuning Tias asalna manehna teh ti hiji kerajaan. Hiji kerajaan. Emang di negara mana Kang? Tangtos ti negara lain, ti negara manusia. Tapi ti negara Di negara mana? ti negara jin. Di negara jin. Sumun. Anjeunna ti negara jin. Sahana Akang? Sanes saha-saha Akang. Akang kudu sakadar nyobat jeung manehanana. Nyobat? Emang kumaha? Teu Kang, tapi benten ketinggalina. Benten ketinggalina. Emang naon kitu bentena? Naon? Ya benten wae Kang. Oh, nyantos atuh di benten mah. Terus pami benten kitu kumaha? Naonana? Nyaetanana. Naonna? Etana. Akang naonna tuh? Tidak naon lah. Saleresna mah Ayuning Tias teh mangrupakeun hiji putri raja ti negara jin. Nyaeta anu ngaran rajana Dawakrana. Dawakrana? Sumuhun. Anjeunna hiji raja anu memang kacida gagah saktina di negara jin. Oh, gitu. Emang kunaon? Nyan teu guna naon. Terus? Henteu. Oh. Kang. Ayeuna Akang beri ke mana? Oh, Akang ayeuna bawa ka mana-mana. Emang kumaha kitu? Nyan teu we naroskeun. Oh, nya. Panginten nah bade ngiring ka Akang atuh nepi moal. Akang mah ayeuna teh bade ngalalana neraskeun lalampahan ieu teh. Mangga tuh Kang. Mangga naon? Mun ngiring. Oh, ayo atuh. Mungpeung. Mungpeung naon? Nya mungpeung urang masih kene di dieu. Mungpeung urang masih kene can ka mana-mana. Ayo ayeuna urang angkat. Urang ngalalana sareng-sareng Akang aya moal uih mah. Satadina Akang teh hoyong ngajajabkeun nyimas ka nagara. Nagara? Ka negara Dentasena. Margi ti ieu pitempatan teh nagara Dentasura teh tos henteu tebih deui. Kur tibah ngaluangkeun waktos pami urang leumpang biasa teh. Kinten-kinten 2 dinten paginten. Kumaha bade euy? Moal. Terus? Bios gitu pami. Pami naon? Ya pami abdi giring ka Akang. Ari kinten-kinten moal capek mah jeung moal jenuh manya moal bade naon namina teh? Moal bade ngala larang bade ngiring mah. Moal bade ngulah-ngulah. Asal naon Kang? Ya asal ulah rewel. Ih, saha oge nu barakal lewel.
Ya sujukanan we bakal rewel. Pada biasa nama suami istri masuk rewel. Naon teh nyemoel tuh Kang. Nyantos satu hari gitu mah. Ayo urang angkat ayeuna. Mangga. Sanggeus pugu kitu mah harita gencling duarana ararinit. Ayeuna mah Raden atanapi Jatira henteu dingin kawas ti heula. Ayeuna mah daek ngobrol sama barat jalan. Sanajan memang sileunt teu siri pelong lantaran Jatira memang lempang ti heula sedengkeun Nyimas Larademi nuturkeun paneureunana. Palamitra kaum dangu sadayana cak urang tuna lalampahanana Cakateureuk alias Jatira. Ayeuna kacaturkeun nyaetana Jakalabanda alias Sipahung. Jakalabanda harita nu leumpang ngalenghoy mapai-mapai jalan satapak anu memang kencak katuhuna anu barala jeung loba tatangkalan anu bararadag. Sipahung harita rurat tereret lantaran kaayaan panonpoe anu geus luhur anu geus dina saluhureun sirahna anu hartina geus ningkang kana tengah poe. Aduh, geus kena ya wayaki euy. Geus tengah poe ieu wing teh. Geus jauh deui. Tapi mawa kaeurna beuteung oge can hayangeun eureun tina tadi teh yang mulibak wae ngan untung teu hitut ya. Neangan tempat jang nyatu ieu mah. Cek Sipahung harita bari leumpangna digancangan. Sipahung anu ngungkug leumpang barang nepi harita kanu hiji tangkal baradag. Sipahung harita ngarengkog lantaran ngacorelat aya anu luncat tiluan. Awak jarangkung badag harita nerulak cangkeng. Nuduaan harita ngabar-ngabar bedogna anu bararuntet ting borelak. Sipahung harita mundur ngarengkog teh lain reuas atawa sieun. Ngan Sipahung hayang nyaho saha sabenerna eta jalma anu ngahadang ka dirina. Kurang ajar. Arek ka mana sia? Make jeung ngingkig salagala kos kitu. Puntelan geura bawa ka dieu. Alungkeun ka aing ka dieu. Ai hayang salamet mah sia. Nah, niti ujug jelema teh ya. Moal kitu ieu teh weureu jengkol mah manusia teh ya. Kurang ajar make jeung ka aing weureu jengkol sia. Weureu gadung aing mah weureu jengkol sia di leuweung kieu mah. Kurang ajar sia. Oh, gitu. Jadi rek kumaha maneh teh teh? Narek dahar bareng jeung Uwi ngadahar. Gelo sia make jeung ka aing ngajak dahar segala rupa. Ka dieu keur eta buntelan maneh. Oh, hayang buntelan. Montong lo baca capek sia.
Kadieun Moal ah. Sabab ieu teh aya emasan euy. ceuk si Pahung harita. Beuki we eta jalma teh nyebutkeun si Pahung aya emasan teh beuki mureleng ka si Pahung. Jorelat nu saurangna harita ngajorelat bari ngamang-ngamang bedogna. Si Pahung harita nangtung mancuh dina tangtunganana. Ningali kagerakan jalma anu lumayan cepet ceuk pikiran si Pahung. Maneh ngaliwat ka dieu bari jeung teu merena naon hartina hayang paragat nyawa sia. Hayang wing paragat nyawa mah tapi da kudu lamun geus waktuna eta tah. Sia make jeung loba omong segala rupa. Hajar ka dinya tah, coplokkeun huntuna dua wae mah. Kurang ajar teuing sikik celinya kanya. Jorelat. Kukuk. Duduaan harita nu kebeneran keur nyekel bedogna. Langsung ngahabekeun bedogna ngarah kana pelaba beheungna si Pahung. Ari si Pahung anu beteungna geus lapar harita mung lila-lila ngarubuhkeun musuhna. Harita ngan narik pelabah sukuna ka tukang. Plos seranganana harita ngeplos datang deui seranganana ti belah kenca rek ngarahkeun ka kemplongna si Pahung. Si Pahung harita ngajengkatkeun sukuna bari narik leungeunna anu belah kenca langsung leungeun anu nyelodor anu rek ngarah kana pelabah dada manehanana anu nyekel bedog harita. Ku si Pahung ditarik bari leungeun si Pahung harita nilep kana pelabah siku tur ngajejek kana pelabah jantung musuh pelabah sikuna. Hiuk geduk das aja palengking. Eta jalma langsung melengking sedangkeun bedog anu dicepengna harita dak dumadak lir ibarat kasetrum pluk bedogna sapada harita ngepluk lagrag kana tanah. Si Pahung harita nyokot bedog terus dibikeun deui ka jalma anu cikeneh lagrag bedogna. Aduh, hampura ieu bedog manikot lagrag euy teh hajar uing teh. Ya bedogna yeuh. Ceuk si Pahung harita bari nyodorkeun bedog atuh puguh we. Jalma anu disodorkeun bedogna tos lagrag biasa dihina ku si Pahung lantaran di mana oge musuhna anu tos ngalagerkeun bedogna pasti dipake malikan ka dirina. Tapi si Pahung lain. Kalah ka dibikeun deui ka manehanana pikeun ngadek di manehanana atuh puguh we bedog teh dirampid deui we sakilat harita teh. Jorelat cenah. Kurang ajar sia make jeung wani-wani ngahina ka aing make jeung di bedog balik dikeun ka aing sagala rupa. Hayang sugan diparagatkeun ku aing nyawana ieu. Jorelat cek. Jalma atau beki gancang harita ngagunakeun jurus-jurusna harita. Nu duaan ting kolebat ngarah kana awakna jakateur atanapi si Pahung. Si Pahung diarah ti sisi ti gigir ti luhur ti handap beki lingas we awakna luluncatan lir ibarat belut. Lingas anu kacida lingatna lir ibarat reungit anu rek dikepuk. Si Pahung harita nangtung mancuh dina tangtunganana. Bari nentep ka hareup. Sedengkeun anu ditukangeunana harita geus hantem we. Ngacung-ngacung bedogna rek ngarah kana tonggong si Pahung. Si Pahung teu malire ieu. Kanu dihareup eta kanu ditukang sabodoa teuing. Jorelat anu ditukang harita ngajorelatkeun awakna. Bari bedogna diamangkeun langsung disampetkeun maksudna arek ngarah beheung ti belah tukangna. Si Pahung harita dongko bari nyodorkeun bujurna. Barang harita bedog arek antol. Aduh, urang ajar sia. Eta jalma langsung ngacengkang ka tukang. Teuing aneh. Si Pahung ngagunakeun ajianana anu mangrupakeun jurus lubuk sakti. Anu mangrupakeun siga hitut anu dikaluarkeun anu sok padahal mah mangrupakeun jurus anu kacida pisan ampuhna. Si Pahung harita cecengiran barang ningali musuhna babalongkengan utah sepak pias lantaran bau hitut teh lir ibarat bangke berit anu kacida bauna. Kurang ajar sih. Lebih-lebih ti bangke ucing sanyau. Kurang ajar. Hakan sia teh bonus. Cek si Pahung harita beri engklak-engklakan teu bina jiga jalma nu sarap. Ari nu duaan harita molohok asa percaya teu percaya kana pangakuan babaturanana anu nyebutkeun dihitutan nepi ka kawas kituna. Kurang ajar maneh sia make jeung ngahitutan lain. Teu mah
Sumpah, teuing mah. Ari itu Itu masih itu tengenaheun beteungna meureunna tuh tinggal itu utana oge beda tah. kurang ajar udah diantep sih aja. Ayo buru-buru disiksa kan dia. Tapi dokter tak. What? Kuk. Pedog harita sabaraha harita. Ting kolebat arek ngarah kana awak si Pahung. Ari si Pahung harita nangtung mancuh dina tangtunganana. Bari malikan ka tukang. Sekali deui si Pahung harita nyengekeun bujurna. Peladak kaame ku sararea kuno duaan. Harita ayah hawa anu kacida pisan seungitna. Seungit lir ibarat bangke ucing anu geus 7 bulan. Eta nu duaan panonan ngaradak hejo siga simut pare we panonna teh. Lantaran aduh ampun ya jurus gelo-gelo teuing. Nu duaan harita ting bangkieung siga aya nu ngadorongkeun awakna limung lantaran kulieur-lieur hawa nu kaluar tina bujur si Pahung kacida pisan ampuhna kana irung manehanana. Ampun. Ampun. Eta nu duaan babalongkengan bari nyekalan beteungna bari nutupan kana irungna tapi sanajan ditutupan kumaha oge anger eta rasa bau anu tina bujur si Pahung kaame tetep kaame. Saturunan bapakna nyaetana si Peloy ngabogaan jurus anu ampuh paragi ngahitutan ka musuhna. Nya kitu deui muridna atawa jadi incuna anu guguru kanu jadi akina geus moal jauh kalakuanana oge sarua kawas kitu. Kunaon ieu teh geuningan? Ai. Make jeung babalongkengan tuh di ditu tuh. Arek babalongkengan mah nah teuing manikot. Harita si Palu atanapi si Pahung mung lila-lila aya di dinya sanggeus mereskeun duana anak tiluana anak nu babalongkengan harita jorelat si Pahung harita ngajorelat kapur ninggalkeun eta manusia nu keur ting carungkal bari babalongkengan teu pararuguh beungeut pias panonna siga panon simut pare. Si Pahung harita lumpat ninggalkeun eta pitempatan ini nu maksudna rek neang dahareun ka desa-desa anu pangdeuketna kasampeur kumanehanana. Tekung silila si Pahung geus nepi ka sisi kampung. Si Pahung nangtung harita nyerangkeun ka jero kampung anu katingali lalar liwat. Sasakali aya kuda anu ngaliwat harita teh mangrupakeun anggota tur para ponggawa ti karajaan anu keur patroli jiga nama. Si Pahung harita kerung Ieu teh karajaan naon sabenerna? Punggawana jarangkung badag kawas kieu. Keke aing kudu nanyakeun yeuh. Ek nanyakeun aing yeuh. Ceuk si Pahung harita bari leumpang ngadeuketan ka tukang dagang. Anu kabeneran di dinya teh aya tukang dagang. Gek si Pahung harita diuk dina babangkuan anu panjang. Mak, uing hayangnya tuh mah euy, kira-kira ya kejo. Ujang. Arek dahang. Nya mah euy. Aya kabeneran ieu can beak tapi deungeun anu eueuh teh. Teu naon mah anu penting mah kejona we utamana mah. Da uing mah hayang kejo lain hayang deungeun kejo da. Oh, atuh mah kitu mah. Ceuk si emak harita. Sanggeus kitu si emak ngalas sangu sakitu lobana piring langsung pinuh. Lain piring dina waktu harita mah tapi daun jati anu disimpen di rata-rata. Sanggeus kitu sagala nu aya bubuhan pangpaneuri na bubuk-bubuk sayuran jeung nu aya di dinya diabrukeun kana sangu. Camuil atuh harita si Pahung cacamuilan menikmat nakeranan lantaran memang karasa lapar kumanehanana. Mak, naon ujang? Ari ieu teh kabujung engalan seep.